Akang bade nyalis akang teh pada ngiring gabung sareng para pejuang. Lis, lamun orang cicing wae mah rek iraha lemah cai orang teh rek merdeka. Jadi akang Kang Kang Karambon barem ieu jadi saksi cinta abdi ka Akang. Lis, akang janji disaksian ku karembong beureum ieu ka asih kecinta akang ukur kali Lis. Kang karembong beureum ieu pikeun ngabaturan Akang mewakilan abi. Nyalis karembong beureum ieu bakal jadi batur akang di medan perang. Lis, doakeun akangnya mudah-mudahan akang salamet terus bisa papanggih deui jeung Lilis. Nuhun Kang, ku abi didoakeun atuh sawangsulna nu dikantun. Ku akang doakeun oge sami-sami sing salamet. Mohon Lis, ku akang oge Lilis didoakeun mudah-mudahan Lilis di dieu salamet.